Ayam geprek sambal doer, iya mah emang bener-bener doer. Tuh tinggal ieu ayam crispy nak meni ararageung kieu atuh ieu mah tuh selain ayam crispy aya oge kulit crispy. Pilihan jatuh pada paha atas, tinggal paha atasna aduh menikat pungkil kieu tinggal ieu teh urang digeprek heula si ayamna. Tah jawarana teh ieu sambal doer Gusti, ieu cengekna ampun meni oronyoy kieu. Tipe ayam geprek kesukaan abi ieu mah tinggalnya ayamna ararageung, sambelna menikat oronyoy, ieu mah dijamin lada seha, ieu mah dijamin doer teh ya geuninganan. Tah di dieu oge aya kulit crispy anu entos genep tahun hargana teu berubah 5.000-an hungkul. Ieu weh menu-menuna tuh bisa ditinggalnya. Ieu ayamna crispy. Ih ieu mah asli enak pisan. Tuh urang cobian ayeuna mah aduh nikmat pisan. Ieu mah asli kudu pake sangu atuh ieu mah ameh nikmat tinggal. Ieu porsi 10.000 ayam geprek tinggal dagingna kuat ka arageung kieu. Ieu mah wajib pake sangu. Diuwek-uwek jeung nasi haneut tinggal ieu tuh nikmat tiada dua. Ieu mah definisi murah meriah ngeunah. Ieu mah 10.000 tinggal porsi wareg atuh encan pake lalaban. Aduh sambelna asli nikmat pisan, seger, manisna, ladana, aduh ieu mah pawangna oge nikmat pisan. Ieu mah asli wajib dicobian. Tuh ieu teh kulit 5.000 teh saenak kumaha atuh tinggal menikat kriwil kieu dicampur ku saos. Aduh Masya Allah nikmatna. Hoyong wareg tapi acis minim ieu tiasa meser kulit crispy atuh sakarung tinggal goceng teh. Tuh ieu mah kulitna oge juicy tapi sanes anu bau ieu mah asli teu bau sama sekali kulitna ge. Aduh enak pisan ieu mah. Ieu teh abi teh meser ayam geprek di ayam geprek sambal doer tinggalnya anu posisina teh di mana cenah teteh di Kampung Singajaya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Yumangga gera cobian.